Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ieu? Darama? Mugia urang sadaya aya dina kaadaan sehat. Amin. Sate acana diajar langkung ti payun, hayu urang ngadua sasarngan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dina kesempatan ieu, urang bakal diajar bahasa Sunda. Kelas 4, pangajaran hiji, ngeunaan endahna hirup babarengan. Kompetensi dasarna nyaeta mikawanoh pupujian ngeunaan endahna hirup babarengan. Nembangkeun pupujian sinareng nyusun kalimah sederhana ngeunaan endahna hirup babarengan. Tujuan pembelajaran anak, sareng sena diajar materi dina dinten ieu, para siswa diharapkeun tiasa mikawanoh pupujian ngeunaan endahna hirup babarengan, oge tiasa ngadugikeun pupujian sinareng nyusun kalimat sederhana ngeunaan endahna hirup babarengan. Pek ayeuna ku hideuk diuningan dina buku Midadani kelas 4 kaca 5. Di dinya aya gotong royong. Gotong royong teh digawe babarengan. Ari anu dipigawena bisa bebersih jalan, ngecat tembok masjid, atawa pagawean sejen pikeun kaperluan balarea. Di handap ieu aya bacaan ngeunaan gotong royong. Pek ku hideuk baca dina jero hate kaca 6. Mangga diaos. Atos barudak, anu salajengna kaca 7. Entos barudak, salajengna kaca 8. Kumaha barudak atos rengge sadaya macana teu acan. Tah upami atos rengse, ayeuna hideuk kerjakeun pancen 2 anu aya dina kaca 8 diserat dina buku tugas basa Sunda. Tugasna nyaeta nu kahiji, saha wae palaku dina carita di luhur teh. Anu kadua, naon sababna Mida udang kaberangan. Anu katilu, naon sababna Mida teu bisa nuhuykeun kerja bakti. Anu kaopat, poe naon lumangsungna kerja bakti teh? Di mana lumangsungna? Anu kalima, saha wae sobat Mida anu milu kerja bakti teh? Anu kagenep, saha anu nyamper ka imah Mida? Anu katujuh, ari hideuk sok mantuan kerja bakti di pamatuhan hideuk. Naon alesanana? Kadalapan, naon wae anu dipigawe dina kerja bakti teh? Kasalapan, naon anu disuguhkeun ku ibu-ibu dina kerja bakti? Kasapuluh, kumaha kaayaan di tempat kerja bakti teh? Ayeuna ibu bade naros ka hideuk. Emut keneh henteu bacaan gotong royong anu tadi ku hideuk diaos. Pinter. Dina bacaan gotong royong tadi nyaritakeun gotong royong ngalaksanakeun kerja bakti di lingkungan masyarakat anu ngagunakeun rupa-rupa pakakas. Naon anu disebut pakakas teh? Pakakas nyaeta alat-alat anu biasana dipake pikeun ngerjakeun pagawean dina kahirupan sapopoe. Contona naon?
Di antaranya nyaeta ibu gaduh gambar diuning aku hidup. Aya gambaran kahiji nyaeta bedog. Kadua nyaeta pacul. Anu katilu nyaeta arit jeung sajabana. Ayeuna dilajengkeun kana pancen tilu kaca 10 dugi ka kaca 12. Mangga ku hidup dikerjakeun dina buku tugas masing-masing. Pek ku hidup teangan ngaranna dina kolom katuhunana tuluy tuliskeun nomerna. Congkrang gambarna nomor sabaraha. Nu kadua arit nomor sabaraha. Nu katilu pacul aya dina nomor sabaraha. Anu kaopat bedog aya dina nomor sabaraha. Anu kalima linggis. Anu kagenep kampak. Pilarian ku hidup. Anu katujuh gacok. Anu kadalapan singkup. Anu kasalapan garpuh. Anu kasapuluh balicong. Anu ka-11 korin. Mangga ku hidup dipilarian dina nomor sabaraha eta teh. Naon kasimpulanna tina pangajaran ieu? Tah leres. Kasimpulanana nyaeta urang kudu hirup gotong royong di masyarakat. Dina ngerjakeun pagawean sangkan pagawean anu ku urang dikerjakeun teh karasa leuwih ringan. Rupina sakitu pangajaran anu tiasa didugikeun ku ibu dina dinten ieu. Mugia pangajaran anu didugikeun ku ibu tiasa dipikahartos kalayan tiasa dimanfaatkeun ku hidup dina kahirupan sapopoe. Salajengna sateu acana urang nutup pangajaran, hayu urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah urang sadaya parantos rengse ngadoa. Hidup kedah tetap semangat sareng jagi kesehatan. Teu hilap 5M nyaeta ngangge masker, ngawasuh panangan, nyingkahan balarea, ngurangan mobilitas jeung tuang-tuangeun anu sehat. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.